Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Muhammad Reda Jamaluddin dina acara Warta Sunda nyugukeun informasi ti Sunda keur balarea. Salami 10 menit kapayun simkuring bade nyareang pamirsa sadayana dina acara Sunda TV edisi Salasa kaping 23 Februari 2021. Anu munggaran aya warta ti Kota Bekasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus. Pamirsa sumangga nyanggakeun hiber salengkapna. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdonna meunang pangaruh anu mendel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepen kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu ulah haneuteun kunu lalajo. Utamana bordak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba nu geus musna ti alam dunia. Pintonana daria pisan. Sajaba ti lantaran wangun dinosaurus meh sarimbang jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak ngahokcaikeun. Sally jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida pisan. Pang-pangna kitu teh dumeh dinosaurus na teu beda ti gambar nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seri, baeut, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun teu aya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Audio Jungle.